Panjakatna pare jeung bubuahan mah eta teh aya anu 10% aya anu satengah tina 10 berarti 5%. Kade ye ulah minteran ka Gusti Allah teh umpamana boga pepelakan pare menang saton kalaka di jakatan duitna ladang parete 10 juta keluarkeun we 250.000 da cek katerangan ge zakat emas mangan 2% satengah leres zakat emas mah 2% satengah tukang dagang zakatna 2% satengah tapi zakat pare mah zakat tatanduran lamun teu diandir caina subur boyahna eta mah zakatna teh 10% dalam kurung 10%.